Nipo Hachi Channel. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Nipo Hachi Channel. Buka lauk, alhamdulillah. Lauk saya eta mah parabna. Kamari parabna roti, keju, coklat. Aduh, matak laukna ge masih pelem deh ya. Gurame ge parabna coklat, keju. Matak begitu digoreng teh geus we rasa keju, rasa coklat. Aduh, tapi mikir-mikir pergaulan budak ayeuna sok rada keder, boga budak hiji-hijina tarang ngajedog di imah. Kahayang teh uruskeun lauk, paraban lauk ku keju, paraban ku stroberi. Ampun, boga budak awewe. Hah, ting. Meni siga nyuhun naon atunya? Ndog dina hulu ieu, hulu-hulu. Lamun ndog kumaha sih nya? Kapikir aduh aing lamun ndog manuk di dingak gulutuk. Tamun peupeus, aduh geus we. Bangga boga budak ayeuna pamajikan aing coba ka imah ka mana ya awewe budak pamajikan aduh lauk kelucu-lucuna tinggali lauk aing aduh lucu ya Dengi warga mendeunan bising nanti aduh zaman ayeuna ini pusing teu boga anak parawan ge aing ngelieur ayeuna zaman bobogohan di mana wae henteu nyaho mun bisa mah boga ka bogo mah atuh di imah dibawa kunaon atuh sugan susuguhna jeung ka kolotna atuh ieu mah bobogohan teu geus susulumputan ka ditu ka dieu zaman ayeuna eta budak parawan nyaho parawan-parawan mah teu nyaho saha mah sugan mah bebeja ka si abah aya teh nya si abah pusing we mikiran zaman ayeuna lieur aduh. Bah. Hei. Tadi ya, Bah. Aisyah ka mana wae atuh mun tujung. Ya, sudah urang mah kumaha tuh Bah sibuk. Lain urusan lauk eta lauk mah teh di paraban keju. Itu tetangga ayeuna maot atuh kuduna ka ditu atuh. Bener. Ye. Urang ngadenge Abah. Naon? Ti warga ngerang-ngerakeun wae atuh Bah. Naon? Ayeuna budaknya loba bobogohan di kebon karet. Hah? Ini ciga eueuh tempat deui atuh. Budak ngora gitu maksudna. Model budak ngora. Mana ge baheulapan bobogohan di kebon karet cing aing. Eta mah masalah baheula. Saya inget kene baheula. Ya kumaha coba? Pan kusi nyandar di kebon karet. Terus abang pajuna teh kalen teh geuning teh bisa ka mana? Nangkod we. Bari didengkek-dengkekeun ku abah oge aing mah ngajedog we da ngeunah. Tapi na beda bah ayeuna. Naon? Mun di blak-blakan ai baheula mah kan dikerimbang ku eta oge moal nyahoan. Dikarimbang ku samak oge. Aja urus tunjuk zaman aing nawan budak itu. Aduh aing pusing abah boga anak parawan hiji-hijina. Pan tadi ke aing teh nangan si cuy teh ngajedog ka mana budak teh lain mah harap lauk naon. Ayeuna eta budak ka mana tuh abah? Teuing ke ku aing dilaporkeun. Urang laporkeun ka RT, Bu RT anu boga wilayah. Da urang mah teu bisa ngomong. Teu bisa kumaha-kumaha engke mun Bu RT buka tindak lanjut. Yang geus urang mah ngabejaan kitu doang. Pusing na teh. Urang rek kebabantu deui ka. Nya. Da uing rek ieu wungkul marab lauk terus geus wayahna eta parab geus beak encan ke mah dibelikeun atuh pas strawberry teh ieu mah jeung keju Aisyah dahana lagi naon keju teh warna koneng teh lain eta mah Aisyah koneng nomor tunjung atuh ke saya Mbah ka ditu deui nya mantap eta bae jengkel lah pusing ya uwa ya oke
udah kuat. Hah? Udah kuat. Awasnya bener jagoan ya budak. Hebat pisan. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aduh saya ya lagi ya. Aya naon? Ai Bu RT ya? Bu RT. Heh? Bu RT mah teu aya. Ka mana? Bukan tadi dia teh aya. Gitu. Buku kieu mah itu rek laporan, Pak. Laporan naon? Hah? Laporan naon? Laporan eta barudak heula di kebun karet ngadon bobogohan. Manyok dah kumaha kami atuh. Ye, Gon atuh. lain bobogoh kawa, lain budak di kebun karet. Bobogohan. Bobogohan. Heeh, bobogohan. Aduh. Atuh ka Bu RT. Emang laporkeun, emang ngepikeun. Wah, ka Bu RT. Oh, Kan Bu RT eueuh. Di Kang Jangil, bejakeun kalau banu bobogohan di kebun karet. Hah? Tepikeun ka Bu RT. Tepikeun. Nah, gitu, jongjon dahan. Abdi bade terasnya kan itu. Mohon atuh kitu mah. Kan kada bejakeun ka Bu RT. Ah, nuhun ya, Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Malu karena sudah orang di bobogoh deui. Oh, puguhanan. Sudah teh puguh ka kami. Terus tunjung dengan dahar sorangan wae. Terus anu mer dahar. Pilih batur. Anu mere dahar. Sia teh dibere dahar ku batur, daek wae. Kumaha di baruang atuh sia teh aing boga salaki keur goreng kieu teh dahar sembarangan tinganan. Lain rek diracun ku batur, mere badahar. Di saha tadi daharna. Inu liwat. Oke batur mun mere wakli kambing kusa dilebok berenang. Lain dia bieu teh Kang Janger teh telah laporan ka dieu. Naon masih jangnya ka dieu? Cenah aya budak barogoheun ka kami di kebun karet. Naon baru budak bogoheun. Ngaca kolot-kolot Dia teh kambing ngomong tinganan. naon Janger teh nya? Oh. Naon cenah? Budak barogohan di kebun karet budak SMP Kebun karet mana? dihareup. Perlu ditinggali atuh kitu mah. Tong diantepkeun. Dak teuing budak ayeuna mah ampun we nemen-nemen teh di kebon atuh teu kabeuli naon-naon. Sugan di imah mahana teu warani atuh ku kolot. Lain teu waneun ieu. Bahaya. Geus eta mah tunda. Ayo urang teh angkat itu susul. Gerak paksna sah. Iya, Di mana kebonna? dihareup. Ayo gerak. Kebon. Kita kayak kebon mana? Ini cek tangan jangan. Naon ayeuna. Tadi tuh awas aya lembah ka ditu. Awas aya Nah, ka ka mana ditu. Bu RT ieu teh ka mana? Sia nyaho teu? Naon? Cenah cek beja cek laki aing nu bogohan barudak di ditu di Eh, usaha. tadi teh amprok di ditu. Juga telen budak Bu RT. Lain, saha atuh saha? Ayo geus urang. Ayo balik. Ayo ya. Ayo urang mati. Ayo. Fotoan yuk malah ditungke. Ayo. Jauh-jauh teuing atuh manggung teh masih. Paruh salah itu besok loba lalaki sugan we atuh aranjeun teh meurang jodoh di dieu sugan aku di kebun karet loba lalaki. Allah mama aya binatang hungkul di dieu mah. dieu atuh Aya oge binatang hungkul puguhanan mah. Ini lucu sih ya. Fotoan. Foto atuh di. Ngebleng kan HP orang. Mama kan miluan moal mah. Teh bener we itu tinggal euy lalaki hungkul. Bener we tuh mamah teh ancur mah. Percaya tuh. Biji milihan. Marana soalnya teh ah. Anu karombongan kieu. Yang pasti marana nih. Aya biasa marangin gitu urang mah. Puguh beneran ya. Keur hari rupiah usum corona. Eueuh keur dahar-dahar acan aing mah. Hayang ngiring manggung atuh nih. Eta WA kitu ya burung we kan. Aya jawab beuneunan. Nya sangoto. Hayang minum manggung. Nuhun atuh da. Oke, urang bejakeun. Kecrek atuh da. Kecrek teh. Kecrek naon? Kecrek atuh. Nuhun beuneunan. Yang teh urang bebeja atuh ka bapak mah. Oh, muhun siap nih. Pimpinan heuh. Muhun siap. Siap, teh di bejaan. Kakak mau we kapten
atuh. Oh, pun. Tanya mama. Mah ageng. Yang lah. Itu belah ditu. Nya batur. Ayo dah. Tuh, gini budaknya. Tuh, keningannya budak ya. Astagfirullah. Aisyah udah ke Sarakola kalau boga di tempat kos kieu. Heula, naon ieu teh aya naon? Terus tadi kekumpulan di dia. Ibu lah. Kukumpulan ke gerombolan di dia teu jeung tos Sarakola lalaki jeung awewe. Sakur barogohan. Dah wajar atuh aya awewe jeung lalaki mah. Sia Sarakola teh sia uni wani kitu budak-budak dari Anu mana bang. manggung. Aku bilang kok gitu. Balik bubar. Susu di mana manggung tah? Tah, urang teh lain sagawayah cek ieu teh naon bobogohan naon. Baca oge pikiranna si positif. Dia. Atuh. Tadi cek saha nu bobogohan, cek saha nu bobogohan. Cek si Cek saha? Janger. Berarti si jangan sama cek aja tong percaya ka batur, mun can leuleus sorangan. Di tena tadi ge titip salam poe. Jadi aing erakeun ku badak ngor ayeuna. Ayo. Di mana tuh? Dia tuh ngeureun Artena geus mangkat, Bu RT. Tadi mah geus mangkat cenah ngomongna. Asa Bu RT. Tulis tuh. Bu RT. Ya, maneh nu ngira-ngira aing ka barudak ieu ngira-ngira aing. Ya, Bu RT naon ieu? Cenah cek macam bobogohan ieu. Ya, da aing ningali bobogohan ya baru laki. Hah? Geuningan. Itu si cuek aing aya di dia, Abah. si cuek anak sia. Aing balik kieu tuh goblok. Balik. Balik. Aing dia balik. Aku balik. Balik. Budak sorangan. Budak sorangan. Balik. Aing balik. Balik. Mantaknya ulah Tah, mantakna tong sok minta aing mau wirang aing ternyata budak sorangan tanu ngira-ngira kolotna. Jangan lupa ya. subscribe